Tepangkeun wasta abdi Wiwin Sri Intan, abdi di kelas 11 MIPA 2. Di dieu abdi bade ngabacakeun biantara anu judulna Perpisahan kanggo kelas 12. Wilujeng nyaksikeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pupuhu sakola SMAN hiji Karawang anu kusim kuring dipihormat, Bapak Ibu guru sareng tata usaha anu kusim kuring dipihormat, sareng rai-rai akang teteh rerencangan anu kusim kuring dipikainyaah tur dibika cinta. Langkung tipayun hayu urang munajat ka Gusti Allah, ngucapkeun syukur alhamdulillah. Kusabab Gusti Allah parantos maparinan nikmat anu seueur ngajurung urang kempel di tempat ieu kalayan salamet. Sim kuring ngahaturkeun mangrebu-rebu nuhun kasadayana anu parantos tiasa sarumping ka ieu patempatan. Rupina dinten ieu parantos cundak kana waktos nu rahayu. Niti wanci nu mustari jalaran akang sareng teteh kelas 12 parantos tiasa ngarengsekeun diajar di SMAN hiji Karawang ieu. Kalayan lulus sareng hasil anu ngaugemakeun. Ku doana kanggo akang teteh sim kuring mung tiasa ngajurung ku doa mugi-mugi akang teteh sadaya sing tiasa neraskeun sakola ka paguruan anu langkung luhur, sing langkung juhud sareng junun dina diajar, sing langkung ningkat prestasi sareng sagala rupina insyaallah. Pamungkas sim kuring mung saukun ngiring ngajurung mugi-mugi naon anu dipiharep anu dicita-citakeun ku akang teteh sing kalaksana dikeunana. Teu hilap abdi sareng rerencangan nyuhunkeun dihapunten tina sagala kalepatana. Paribasa cilik putih celak herang caang bulan 14. Urang lubarkeun samudaya kaluluputan sakitu nu dipikahatur. Bobo sapanon carang sapakan bahe carekna langkung sawarna. Neda dihapunten. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.